Oke, hilap. Kalau ke Bapak Panitia Hajat, Bapak Jumani, aturan lumpung siang Fitri Pados. Oke, kalau ke Bapak Kasepuhan, Bapak Oyot dan oke, kasadaya naka keluarga Kasepuhan yang aku. Mama tawi sotaan dede apa besan ibu besan mama tawisnya aja abdi toh lamingang tosa ya hati abdi oyong tepat gupai asik ibu besan anu bager rasa tewa epat tebi lisan anjan ukur saliwat Bapak besan anu saya mama kuteng teingat abdi pasrah segala anjel ukur ngapi bibitna teguna cinta daya hatimu dukika iraka pabesan anu bager anu mama abdi rek parirna kiwari kamatun wasna ya kantun wasna Mangan cerita payung Laksa kapalin tangan bapak len panarusna Sana ikan tunaran Kasayan mual musnah mere mawe kata sama Bapak Rosiadi dia si jeng upama lakuni jami utama Bapak Angga Rosiadi dipitin pusat sama mana tawi sotaan dede ibu besan anu mana tawi seman anjeun abdi tos lamingang tosa ieu teh abdi oyong tepat sareng ibu besan kupai asin rasa tebeli patepi lisan anjen ibu besan anu saliwat aduh abdi tibala abdi pasrah segalana anjeun ukur ngabibitna ibu besan anu mama tiguna cinta daya
Mugi ka iraka panganten sayang abdi rek palirna ngan ukur kariwasna ibu besan deui hoyong tepat melaksa kapalintangan babalean pangalusna sadati kantunaran kasaya doa musna ucap lampau teguna di jauhan kudirina sabab yakin palu karena bapak sapu sujudin kebenar tinuk kawasa peti iya bori tembok jangan lu asih bapak besan deui si mabeng bapak besan anu mangna ratu kakak deui geuningan baris teu dina lorong rangan kiceung urang sawang Bapak Peri deui Bapak Suderi anu mana peti iya Bapak Samsudi bulan teh nembongan deui Bapak Samsudi deui aku bayang Bapak Samsudi anu mangna nu teu boleh mere janji geuningan atos lawas miasi suka mawawangi rek sumara kakasang yudina deui kapanutan nu geus resmi bulan madu Bapak Suderi deui anu mangna nu tiramatkeun bawa peuting cinta tresna Bapak Suderi anu bageun bisa mependek kuring rasa bakda Bapak Suderi kapugu aya nu boga Bapak Suderi deui anu bageun kos kacang